bogas TV HD pisan Butuh duit gancang. Gampang atuh. Tah, kumaha mu? Buru bedakeun. Aduh, nanging eta ieu nu mani. Sing atuh pagawean teh minum jeung minum sida ulah pagawean lain wae. Ieu teh minuman keras nyaho. Nanjang maneh datang ke adat-adat ambek-ambekan wae. Yo, lamun minuman keras di inuman wae kumaneh, setan rek minum naon? Setan. Yang ini bareng jeung urang cestan. Ini ayam Mang Usup, geus sami. Muhun Abu. Ieu tos janjian sareng si Abah. Oh, aya kitu si Abahna. Ka mana si Abah teh nya? Abah, Bah. Teh ka mana si Abah teh? Mang Usup, kebenaran. Ari Mang Usup teh suka kabogoh acan. Acan Ambu. Kebenaran atuh. Kebenaran naon gitu Ambu? Resep teh ke anak palura gini anu kuliah keneh. Alim Abu Eta mah resep lalaki. Nah, da kamu mah ngomongna resep karedok. Barudak, ayeuna waktosna maca, sok ujang bagikeun bukuna. Ya, Bu. Men, nah, aya. Umin, eta maca naon? Baca koran, Bu. Nah, habet maca koran, batur mah maca buku bacaan. Iya, Bu, ada berita hangat, Bu. Berita hangat tinggal ieu. Bu, hangat pisan ieu mah. Berita hangat naon, Omen? Iya, Bu, aya duda nekat berhubungan intim aja leungeun sorangan, Bu. Astagfirullahaladzim. Dasar mesum maneh mah. Abah. Tadi geura. Naon, Bun? Jadi gaya kitu. Ambu. Cek ambu kumaha Abah ye. Masih gagah keneh teu? Kumaha lamun Abah nyandung? Gagah di mana? Yeuh, Abah. Cing eling. Abah teh geus kolot. Ulah kajurung wae ku nafsu. Jeung hayang nyandung sagala. Yeuh, sahan dia diuk. Yeuh, dangukeun. Ceuk Pak Ustad baheula, waktu Nabi Adam di surga, ku Allah dibere hiji istri, nyaeta Siti Hawa. Hiji istri. Kada cing inget hiji istri, Abah. Ari ambu sok mamatahan wajah kameri ka Abah teh. Abah ge apa keterangan eta mah ambu? Nabi Adam mah diberi hiji istri nyaeta Hawa. Ngan Siti Hawa mah tara minta duit belanja ka Nabi Adam. Sing inget nyambun, Siti Hawa mah
para minta duit belanja kan Nabi Adam. Bah. Bah. Siapa mau ah? Wes kamu lah. Ayo pirogil. Masuk atau kadinya? Lebar. Ya. Emang ada kayak perlu naon kamu? Kieu amu, abdi teh paribi artos. Ayeuna pisan. Manawi amu gaduh artos atuh. Moro-moro amuk mah diberesi kok si abahna ge saeutik atuh amuk mah. Emang duit yang naon atuh meuli kudu ayeuna pisan. Butuh duit gancang. Gampang atuh. Tah, kumaha amu? Buru bedakeun. Gampang. Amalkeun tilu suratnya, inget-inget. Surat naon wae amu? Sok buru bedakeun. Ya, regepkeun nya cing bener ye. Kahiji surat tanah, kadua surat mobil, katilu surat imah. Oh, surat tanah, surat imah, surat mobil. Kumahakeun amu eta teh? Digadekeun ku maneh. Amuk kernaon atuh? Ngelapan we roda hayang ngaleutikkan rodana. Bae we kumaha amu? Dada amu, naon urusan maneh? Heureui ambu, heureui. Lain ambu ari si Abah ka mana? Asa geus diilat teu panggih jeung Abah teh euy. Ya we tuh di jero si abah mah keur gagoler. Emang kunaon si Abah ambu? Gering ya ambu? Ah henteu, aya we tuh nakas goleran, teu bisa ka mana-mana. Emang kunaon kitu? Puguh kieu omen, bunda teh meuli obat awet norak satoples, eusina teh 50 siki, ge 50 poeun. Ari ku si abah diinum sakaligus kabeh. Terus ayeuna si Abahna kumaha tuh? Nya jadi ngora pisan, ti gue tinggal itu di jero. Wah, bener euy si Abah teh ngora deui euy. Jadi orok euy. Nang ning irung namani pesek eta huntu manito.